Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang. Mudah-mudahan urang sadayana salawasna aya dina kaayaan sehat walafiat. Tong hilap diperhatikan, diterapkan protokol kesehatan dina mangsa pandemi seperti kieu. Ya, dina pertemuan ayeuna hidup baris medar ngeunaan bahasan tradisi Sunda. Ya, di dia Bapak baris nerangkeun materi anu baris dipedar ku hidup ya. Oke, dia aya ngeunaan bahasan tradisi Sunda ya. Dina tradisi atanapi budaya ya. Jadi wangunna bentuk budaya teh seueur pisan, kalintang lega pisan ya. Aya dina kampung adat, aya dinu upacara-upacara ya, siga upacara tradisi nyunatan, tradisi dina nikahan gitunya, aya sawer, aya nincak endog, aya siraman jeung sajabana. Nah, ayeuna dina pertemuan anu ayeuna hidup baris maluruh heula teksna ya. Benar teks bahasan tradisi atanapi ngeunaan budaya. Nah, luyu sareng kompetensi dasar di dieu nyaeta menganalisis isi, struktur dan aspek kebahasaan ya. Anu baris di guar nyata 2 poin ieu hidup kedah tiasa menelaah isi, terus kedah tiasa menganalisis aspek kebahasaan. Nah, di dieu aya pituduh. Nah, jadi luyu sareng kompetensi dasar anu di luhur ieu ya di kelas 12 baris ngabahas ngeunaan teks bahasan tradisi di kampung adat. Nah, jadi sabada hidup maca terus aya lembar kerja nya tetapi LKPD anu kedah dipidamel. Lajeng LKPD teh tiasa langsung dipidamel dina format nu tos aya ya, dina file Microsoft Word atanapi tiasa oge ditulis dina buku catatan. Terus dikumpulkeunna dina wangun foto. Nah, lajeng dikumpulkeunna via Google Classroom. Nah, ieu aya teksna, mangga ku hidup baca ya kalawan gemet. Jadi judulna Kampung Kuta, Kampung Adat Kuta ya. Pantang nanggap wayang. Tapi ku hidup dibaca kalawan gemet sadaya teks bahasanna ya. Terus upami hoyong terang sumberna ieu aya link atau nanti biasa scan barcode langsung di dia. Nah, jadi aya LKPD sabada hidup maca tadi langsung aya LKPD dipidamel LKPD nah ya. Nah, dia LKPD nah eta aya sababaraha patarosan kabagi jadi 2 bagian. Aya bagian A jeung bagian B. Nah, bagian A di dia aya 10 patarosan anu ku hidup kedah dijawab ya. Sabada maca pasti bakal tiasa ngeusian ieu patarosan ya. Jadi ieu menganalisis atau nelaah eusi bahas teks bahasan ya. Anu kadua di dia aya pilarian kecap anu memang masih teu dipikaharti. Ku Bapak terus dicirian jadi kecap-kecapna anu didengdekkeun atanapi diitalikeun ya. Jadi dimiringkeun. Tangke dipilarian dinu teksna ya. Anu dimiringkeun teh mana wae. Terus di dia diserat kecap naon wae anu dimiringkeunna, terus dipaluruh hartina dina kamus. Nah, misalkan di dia aya aya kecap dirumpak misalnya contoh. Dirumpak kecapna dirumpak. Hartina naon dirumpak? Hartina oge masih dinu basa Sunda ya. Jadi ieu sangkan nambahan handaga kecap atanapi kosa kecap dinu basa Sunda ya. Nah, di dia hidup tiasa maluruh dina kamus online. Bapak terus dilampirkan oge ieu linkna biasa diakses atanapi langsung scan barcode. Nah, ieu format LKPD. Nah, enten hidup biasa langsung ngeusian video ya, dikompelkeunna langsung dina wangun Microsoft Word, diri serat, wastana saha, kelasna kelas 12 sabaraha ya. Jawabanna ieu bagian 10 patarosan. Jadi langsung ditulis eusi na hungkul ya. Terus bagian B tadi kecap jeung hartina aya kecap naon wae. Nah, waktu ngerjakeunna maksimal 3 dinten ya. Jadi henteu
kedah rengse ayeuna ge teu sawios, tapi ku bapa dipaparin waktos maksimal 3 dinten ngerjakeunna ya. Dikumpulkeun dina classroom paling telat kaping 31 Juli. Nah, masih aya kana waktos ya. Itu. Jadi sekali deui LKPD-na dipidamel tiasa langsung ngerjakeun di dieu ya. Engke dikampelkeun wangun Microsoft Word atanapi ditulis dina buku catatan sina unggul ya seperti kieu formatna. Oke, difotokeun dikumpulkeunna via Google Classroom oke ya. Tah pangitan mung sakitu pangajaran dinten ayeuna. Mangga wilujeng diajar sumanget jaga mood, jaga kesehatan ya. Tong hilap perhatikan protokol kesehatan di mangsa pandemi seperti itu ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.